Deruda. Tapoy ayo na yo. Si kamiret jajanan di Tagalog. Ya, anu kayak sa langsung ada tangan heula tuh tukang baso boga mana bener-bener digembrong ke ibu-ibu. Lihat teh satu sukar kana teh mun kana prebuhan aing mah bener-bener mangrawas ieu teh. Pantesan we tuh nih digembrong kieu da kana prebutan di kuatkeun kagede kitu. Si basana teh menang 3. Orang ditinggali teh alas si saos laparan di kuatkeun ka barang cai kitu. Idik mah 50 juta kali barudak ieu teh mending ngeunang teh. Pokona mah lamun ka Tagalog kudu wajib nyobaan baso eta heuh. Ngapung seutik geuning itu si Mang tahu Sumedang cenah tah. Ya lo Mang teh salah teh jualan tahu si tahuram di ka gunung kitu teh sakalian aja pabrik nagiwin ka Tagalog. Orang diselowekeun teh alas aing mah mending ngeunah kieu barudak. Komo deui bari ngetlok si cengekna malas aing mah mending lada si cengekna teh asli. Maju seutik geuning tukang cilor digoreng dadakan cenah tah. Meuli teh saporsi alias 5 tusuk hargana teh mung 5.000 wah. Dipikirkeun saos sing loba heuh mah teh mangeunah. Orang diselowekeun teh alas aing mah bener-bener kenikmatan yang hakiki ieu mah. Jadi asina tuh